Bismillahirrahmanirrahim. Abdi jadi saksi Tuhan teh Gusti Rasul teh itu balag terisalah nyampaikan risalah karasa ku abdi tingali ku abdi nyaksian abdi jadi saksi balag tal amanah Gusti Rasul teh nyampaikan amanah abdi nyaksian Gusti teh wana sohtal ummah nganasehatan umat dugi ka ayeuna terus baik Gusti nganasehatan melalui warasatul anbiya mentak Kangjeng Rasul mah henteu ngawariskeun harta tapi ngawariskeun ulama-ulama ayeuna ge terus bae Gusti Rasul teh nyampaikeun nasihat melalui warasatul anbiya di berbagai negara wa nasahtal ummah wajahata fillah Gusti teh pernah perang demi keagungan Allah demi keagungan agama Allah hakka jihadi dibacakeun ku urang di payunan Kangjeng Rasul teh bahwa Kangjeng teh nyampaikeun risalah, nyampaikeun amanah. Bahwa Kangjeng Rasul teh nganasehatan umat dugi kekeun ka ayeuna. Bahwa Kangjeng Rasul teh jahada fillah dugi ka ayeuna. Disampaikeun saat harita ku Kangjeng Nabi. Aya anu iman golongan cacah, golongan fakir, miskin, golongan rendah langsung menyambut ka Kangjeng Nabi. Mayoritas fakir miskinlah nu nyambut keimanan percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Allah teh sebagai pangeran pencipta seluruh alam Kangjeng teh sebagai rasul mukjizat Al-Qur'an teh sebagai mukjizat tinggal tokoh-tokoh na bae anu hayu panas ninga jelema ariman ku kagagahan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab jeung lain-lainna teu saeutik jelema cekel tusuk cekel pecit seret wah mempertahankeun agama teh seperti eta baheula masyaallah aya anu dipasung bae dikieukeun bae aya anu digantung bae teh dibere dahar teh dibere nginum paeh di luhur gantunganana aya dipiceun bae ka lembah ka wadi wah geus macem-macem kumaha daekna tokoh bae geus puguh ki Bilal mah diseret ki Amar mah kitu keneh ditindihan ku batu dan lain sebagainya tak batur batau mempertahankeun agama memperjuangkeun agama teh seperti eta urang geus datang ka mana memperjuangkeun agama salat subuh ke jam 7 bae memperjuangkan agama teh urang hese jasa jang urang doa ge jang urang ngalaksanakeun teh sakeh hesena masyaallah batur mah peurih jasa luar biasa tah agama jadi gede teh ku perjuangan ku teu kuat dirinya di Mekah teh hijrahlah ka Habasyah 70 halal hijrah ka ditu terus diterima ku Habasyah kembali deui terus hijrah kedua ke Madinah mantap sahabat tuh 2 kali hijrah ialah anu langsung ke surga pernah hijrah nyalametkeun agama ke Habasyah ulang deui hijrah deui ke Madinah terus eta mah hirup teh dipake hijrah bae datang ke Madinah teh sugan teh deuk senang diajak perang ku Kangjeng Nabi terus selama di Madinah perang nu mantap geus kakerot jasanya mah leuleuh kafir teh geus kakerot jasa Sidina Umar mah pedang nage geus teu diasupkeun ka sarangkana deui geus dikieu-kieu bae. Geus tilok diasupkeun ka sarangka mah aya bae. Besi aya jelema anu ngarusak agama geus teu kudu hese teu kudu nyabut teh jangan cak becok tekan cekok bae. Gitulah Sidina Umar. Nah, iyalah perjuangan Islam. Luar biasa. Urang ulah-ulah nyaritakeun perjuangan Kangjeng Nabi aya dina Al-Qur'anul Karim ti Gusti Allah, aya dina hadis Kangjeng Nabi na. Disejarahkeun dina Siratun Nabawiyah, dina Nurul Yakin jeung berbagai-bagai kitab sejarah mun kurang diamati masyaallah sahabat memperjuangkeun agama beserta Kangjeng Nabi teh pahit anu luar biasa. Tapi tetep bae terasa nikmat jeung lagat sebab naon? Surga asa di mata.
kamari bae bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Urang mun nyaritakeun mama kolot urang bapak kolot urang sia mah kuari ngarareunah jasa kami mah ngeli ka mana mah ngelina tuh ka ditu ka santri deket amat mah ka santri atuh di dinya nu amanah atuh di dinya ngeli deui berangkat deui terus Belanda aya aya nu kena mortil dibom dan lain sebagainya. Tak eta orang nyaritakeun kos kitu mempertahankan kemerdekaan, berjuang terus arek-arek Surabaya, kemudian Bandung, kemudian Banten. Wah luar biasa ngusir penjajah teh, datangkan nyawa taruhanana hayang merdeka ieu teh. Bambu runcing diseuketan kumaha naon bae nu aya dipake perang. Aya bambu runcing, aya pedang-pedang, aya golok-golok, sabi-sabisa sakitu ayana. Sementara di ditu saat eta geus mutakhir, geus aya murtil sagala rupa, tapi terus bae berjuang. Nyawa taruhanana ieu teh negara aing. Ieu teh kumaha anak incu aing engke lamun teu merdeka. Terus anu ngeli-ngeli nu mengharap nu berhadapan. Alhamdulillah merdeka. Tahun 45 ditaikeun sangsaka merah putih ka luhur, berkibar luar biasa. Padahal saat eta masih kene luar biasa campuhna, tapi geus ditaikeun ka luhur ku Bung Karno. Belanda mundur dieusilah ku Bung Karno. Mulai ti harita merdeka nikmat luar biasa. Nu jadi gubernur kiai, nu jadi bupatihna kiai, tanyakeun ge coba ka urang Surabaya, tanyakeun ge ka urang Jawa Tengah, tanyakeun ge ka urang Banten, nu jadi kiai, nu jadi bupatina kiai satu suara kabeh. Istimewa kabelah dieuna teng 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 nu mantep mun aya keneh nu milu berjuang kamari ieu neule camat neule bupati teh sakumaha ucing leuleurit hayang ngegel sia kuai nangai goblok sia tolol sia kenong bae di segede naon ngalaksanakeun teu akur jeung aturan-aturanana ngan geus teu daya teu upaya. Urang carita PKI, carita DI geus loba baik nu bener maupun nu salah. Geus ditayangkeun di televisi mana nu bener mana nu salahna hanya pemain aslina lah anu nyaritakeun. Namun urang nyaritakeun ti pemain aslina Garut carita itu DI pan di ditu di Garut ayana di Jabal. Ta eta teh urang mun nyaritakeun keaslian DI, nyaritakeun PKI nu aslina kumaha, nu sabenerna, nu batak Gus Dur wani ngaluar-luarkeun PKI, teh PKI diharapkan keluar dari penjara. Oh, surak nyana nyako asli sejarah PKI. Gus Dur ditentang, kenapa PKI dikeluarkan? Kamu anak baru kemarin ngomong. Gus Dur, udah diam aja, keluar kasihan dia di penjara, ngapain di penjara? Makan susah apa susah? Bukan begitu Gus ini. Kalau cerita politik kamu harus bener dulu atau baca politik. Dibahas kan ke Gus Dur sekelumit. Oh, paham kan ngarti mah jahe. Berarti lain sambarangan. Saha atuh ieu teh anu sabenerna hanya pemain anu nyaho. Anu baheula di ABRI, nu baheula di polisi, nu baheula di organisasi. Nyana nyaritakeun keaslianana Soeharto kos kitu, Bung Karno kos kitu. Urang ngarasakeun merdeka teh kos kieu kuari. Setelah Pak Harto, setelah Bung Karno, Pak Harto, terus zaman kamari Megawati, Gus Dur datang ka kuari. Kos kieu amat si merdeka. Lepas dari penjajahan senjata, dijajah politik jeung ekonomi. Ulah maka syariat kuari cak Yahudi jeung Nasrani teh. Pakai aturan aing kuat dijajah ke belah dina terus setik wah turunlah HP ieu penjajahan nu pohara HP. Waduh, kiai ngaharamkeun musik, kiai dibere HP di dinya aya awalna teh ai memeh ngomong teh naon karata suara musik teh ngaranna naon ka ngajawab atuh sia pud naon pud. Ya Allah, ya Rabbi. Musik geus, nu dangdut, nu jazz, rock and roll, dah dan lain sebagainya. Dah
di mana letak ngaharam ke nana yo haram sote cenah mun ngamain ke naing ngadenge nu kos kitu mah tun teu haram kumaha dalilna ayo dibabawa boga HP na ge 5 pan tukang ceramah wow ditudun diharup waduh ngobrol jeung HP tuntunan dijajah dibawa ke masjid di hari Baitullah di Raudhah di Masjid Nabawi dan lain sebagainya tangting tinggal Yahudi beseri ditenden di satu kebutuhan sia ku aing kadenge ku sia deuk nolak teu bisa urang butuh teu nolak atuh emang haram teh kos kitu teh tinggal deuk kumaha meta urang dijajah teh model kos kitu geus puguh ku ari jual beli geus eueuh pake aturan tarima meuli tarima ngajual urang asup ka Indomaret urang asup ka Sabar Subur Komo urang asup ka kitu toko nu gede mah balanja di mana mayar di mana komo urang geus aturan Singapura jeung Jepang mah urang balanja langsung asupkeun ka dinya urang na balik ke barang dianterkeun ka imah mah teu kula teu betah di Jepang harita balanjana kos kitu jasa lah oh tidak di Jepang mah kos kitu urang balanja supermarket anu catet gas beres urang na balik barangna engke kadang-kadang heulaan barang kadang-kadang mah teu kebal kadang-kadang bareng Masya Allah karim leuwih canggih deui geus teu kudu ka mamana buka internet pesen barang tek langsung di itu dikirim tek uangna transfer barangna datang ka urangna di imah bae eta keur carita barang keur carita cewek sama-sama da kumaha bener kan Pun aduh udah kumaha deui jawaban canggih kuari ayo digunakeun kos karar itu dijajah urang teu karasa Masya Allah karim Masya Allah teu karasa urang deuk nentang kumaha aya mah ngabungkeul kafirna bisa ditinju ku urang tapi ieu mah ditenden di satu kebutuhan perekonomian kuari makin ke sisi bangsa Indonesia mah geus ditenden kuari ku perekonomian Amerika Indomaret eta teh perekonomian Amerika menjajah ka urang pedagang letik mah ka sisi sia nu kukula pernah didongengkeun asal usulna Indomaret terus panjang deui mun kukula dicaritakeun eta Amerika meles terus bae urang anu ngajual tanahna ge atuh emang Pak Haji atau anu nyewakeun ge Pak Haji mun ngomong mah anti Amerika harinyana diasupkeun ka imahnya deuk kumaha ieu satu kebutuhan hese teu dijual urang butuh teu disewakeun urang butuh ketika kurang disewakeun Amerika nu nyewana maka tangan-tangan Indonesia Masya Allah dijajah ngaranna urang maca Al-Quran baca ku sia Al-Quran musabakokeun ku sia Al-Quran ketika dirancang dijieun undang-undang heula cak Amerika ulah sembarangan pan negara sia teh negara demokrasi wah kudu akur jeung aing ku ngajak aing atuh demokrasi Amerika teh henteu murni demokrasina mun kurang dibaca penjajahan Amerika terhadap Irak penjajahan Amerika terhadap Mesir penjajahan Amerika terhadap Suriah kok main kitu hukum sendiri kok demokrasinya di mana atuh ayeuna urang loba maca-maca tentang politik Amerika seperti kos kitu urang teh nuturkeun Amerika jadi kudanya baca ku sia hadis ketika ku urang dijadikeun rancangan undang-undang di negara heula cak Amerika maksakeun urang embargo sia ku aing asal di embargo urang siap diperangan sia ku aing siap henteu urang perang cak rakyat siap aing mah perang cak camat bupati sok sambarang perang teh pae cak tentara ulah ngomong polisi ulah tidak satu suara rakyat mah siap bae perang memang kunaon gitu jatuh memang susah ieu ya paling ya nungguan pae tapi cak anu ongkang-ongkang di luar geus udah sambarangan lobby lah geus sabarakali urang deuk perang ya lamun kamari diteruskeun ku Gus Dur bisa jadi perang ujung-ujungna bisa jadi perang nu nyaho rencana Gus Dur bahasa Gus Durna nyaritakeun ar-rayatu manutun lan lain berarti endek nyaritakeun syariat dek ngalaksanakeun syariat tuh ketika tanya jawab demokrasi nu dikaharep dek pelaksanaanana endek disyariatkeun
pakai tahapan Gus Dur tahun 2, 3, 4, 5 ujung-ujungnya pasti perang kajen kukumaha. Tetapi kandas menang Allah merencan siap berarti Indonesia kudu disyariatkeun atau kudu dijujurkeun jeung diadilkeun. Geus sakieu hayana sadar Gus Dur mah. Padahal mah Ansor Gus Sararia perang nyaho eleh nyaho menang ge. Panser Gus Sararia apa tuh? Dukungan di luar negeri. Negara Islam siap ke Gus Dur. Terus naik jangan mundur. Tidak begitu cek Gus Dur. Sebab duduk diperjuangkeunana bakal kandas. Percuma. Hanya sekedar jadi presiden apa artinya? Tetapi jadi presiden teh ndek nerapkeun ieu 1 2 3 batur urang pan politik pan teu meunang dijelaskeun. Hanya nu bisa maca dari bahasa Gus Dur bae oh eta oh berarti anu mentak dukungan batinna gede jasa ka Gus Dur. Teu yarahun kabeh kan make bilaga. Nah tidinya lah lengsetek can siap berarti Indonesia. Baca cek Amerika ku sia Quran, bandungankeun ku sia kitab. Ketika dilaksanakan di negara temenang soal aurat bagi geus temenang warah anu luar biasa dan lain-lain sebagainya geus dijieun dirancang teu bisa undang-undang aurat bagi teu bisa homo datang ke undang-undang salat kudu dipaehan geus teu bisa jasa tama wajib salat dan lain sebagainya eta ngaranna undang-undang syariat tah ieu Indonesia dijajah ku ari teh urang teu karasa karasana bengong bae urang kos kubodo ewe ji bagi nu mikir bagi nu mikir kan teu mikir di urang mah sebab naon eueuh sekolahan politik buat rakyat Gus Dur bahkan sekaligus jadi guru politik untuk rakyat nya nyaritakeun politik teh ya dasar rakyat teh milu tukang kangkung bae nyaritakeun politik tukang toge istirahat di pangkalan ojek nyaritakeun politik. Zaman Gus Dur berarti Gus Dur teh ya secara tidak langsung guru politik untuk bangsa. Kuari sahan nyaritakeun politik. Saha kuari Gus Dur teh aya atuh geus tae. Geus bae kajen kuku bae dicaci dimaki Gus Dur teh aing bae kos kikir ngadidik bangsa. Saha deui setelah Gus Dur teh aya eueuh panu ngahudangkeun giroh politik. Giroh tanggung jawab negara kuari biasa bae tukang beca nyaritakeun beca deui main gapleh deui pedagang gitu kene tukang ojek gitu kene parem deui giroh politikna eueuh nu bisa ngahudangkeun sebab teu bogaeun di masing-masing dirina politikna politik anu teu jelas hanya ikut melaksanakan aturan-aturan terselubung kos ieu akibat. Nah, iya kunaon bisa jadi kos dijajah ku Amerika supaya kieu ketika dijelaskan kos Gus Dur nasibna. Itulah Indonesia. Di cenah lieur amat amang sia mah diciptakeun jang lieur. Jang puyeng atuh geus datang ka puyeng doang. Teu rek berjuang. Teu rek berjuang sebab saha huluna berjuang teh ya. Hulu kuari. Kuari dek ngabangun negara keur nyeunan tukang DPR, daerah, PR, pusat, naik ka MPR nu bakal ngalaksanakeun rancangan undang-undang nu geus jadi. Ieulah jelema-jelema nu bakal dipilih ku urang. Bisa entah henteu ngalaksanakeunana. Jeung aya nuranian apa henteu sih ketika bertentangan jeung agamana. Tinggal kos kitu doang. Tah, ya Kangjeng Nabi mau berjuang ngaberantas budaya jahiliyah. Agama jahiliyah berantas ku Kangjeng Nabi. Nyawa taruhan Kangjeng Nabi. Mulai diterima ku minoritas anu kalangan bawah terus diterima tapi kan hiji dua makin hari makin loba nu disiksa nu dipaehan makin loba kadenge ku ciri Kangjeng Nabi kadi katingali ku babaturan nu mantak datang ka hijrah ge geus teu kuat jasa hirup di Mekah teh lantaran nu dibunuh dicaci nu digantung anu diseret anu dibelem ditusuk dan lain sebagainya untuk menyelamatkan hijrah kembali deui hijrah deui. Ialah perjuangan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawa amanah risalah nyampekeun risalah geus itu tadi perjuangan anak kuari disimpulkeun ku Gusti Allah
wa hadza siratal rabbika mustaqima hadza isim isyarah mun urang ngajal piyama bidzali mufradin mudzakkarin asyir bizi wa zihti ta'ala unsak tasir berarti isim isyarah maka pan kudu ditunjuk bil usbu'i ku curug hadza zaidun tah ieu ki zaid hadhihi hindun tah ieu nyi hindun hadza jidarun hadhihi mistaratun tah eta teh hadza kafurun kadeuleu jadi isyarah mah kos kitu. Tapi kan di dia mengisyarahan kan geus ditutur tadi nu dibawa ku Kangjeng Nabi tinggal dikutak-katik make ilmu bayan kos kumaha eta teh ke bentuk isyarahna ngaji teh kos kitu hese boro-boro nun teu mondok nu mondok ge pusing komo nun teu mah dan cenah aing mah tadi mah jadi bae teh emang kos kitu sia mah kaayana langan sakitu-kituna wah ada mantak kiai anu jitu manggeus bae wahadalan utawi kiai ki madkur geus engke hu ka madkur deui engke bihi ka madkur deui terkenal lah eta kiai madkur ngarujukeunana ulah hese-hese gitu madkur anu tutur tadi hada gitu kabladina ya mustaqim teh jadi hal di dieu dijelaskeun saeutik ku Imam Jalal mustaqim teh ieu dinasabkeun jadi hal muakib lil jumlah nah sebab eta isim isyarah berarti ngandung makna fiil engke kadituna berarti jadi jumlah nu mantak Imam Jalal geus kajelaskeun di dieu wanasbu alal halil muakid lil jumlah bang aya hal mah kudu aya amilna wal amilu fiha manal isyarah manal isyarah teh engke mana fiil sebab hadza teh sarua jeung asyiru ibe ke kumaha eta saha henteuna wah panjang nyaritakeun teh ieu mah lempeng na lah jadi panjang-panjang ge itu mah rondok mah hese atuh teu mondok mah hese bae kajian kukuba ge dikadinyakeun atuh teu mondok atuh teh wa hadza ta ieu kudu kadeuleu naon dieu teh cek Imam Jalal ngajelaskeun dauhan Allah hadza alladzi anta alaihi ya Muhammad anu anjeun teh aya di dinya naon atuh yakni agama Islam naon tuh yakni mukjizat Al-Qur'an naon atuh taufik anu dibeukeun ku Gusti Allah eta lah isyarahna hadza keur carita agama Al-Qur'an sarua bae wa hadza ta Al-Qur'anul Karim anu agung dibawa ku anjeun Muhammad wa hadza agama Islam nu ku anjeun disebarkeun Muhammad eta adalah siratal rabbik agama anu lir teu beda jeung jembatan anu nyalametkeun jelema mustaqima lurus dina harti jelema dek nyebrang teh kudu make jembatan kitu keneh urang dek nyebrang menuju surga kudu make agama geus agama nulir teu beda jeung jembatan subbihat dinul Islam bitariq bisyirat bijami anaman tamassakan naja disarupakeun agama Islam kana jembatan dina pada saha jelema anu nyekelan kadinya bakal salamet jelema nu endek nyebrang make jembatan bakal datang ka ditu salamet kitu keneh jelema nu hayang salamet di akhirat ka sorga kudu make jembatana agama Islam urang keur ngajembat wae urang keur ngajembat kuari aya di jero agama Islam alhamdulillahirabbil alamin nang memperjuangkeun Kangjeng Nabi nyawa tarohanana hartana geus ribuan onta dan lain sebagainya nu ngaluarkeun para sahabat Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar Sidina dan lain sebagainya iyalah kuari hasilna dilanjutkeun ku para sahabat pasti keneh perang keneh bae nyebarkeun datang ke Spanyol sahabat teh nyebarkeun agama ka Eropa mata urang Spanyol loba anu jadi mujtahid teh alfiah karangan urang Spanyol
eta teh atuh kitu ngaranna Sulamunairen eta teh karangan ulug bae kurang Spanyol di berbagai kitab nu dikarang ku urang Spanyol urang Indonesia urang Cikupa Pasar Kemis nyaho ka Spanyol nyaho ka Madrid na doa kitu ge lamun kitu ge lamun naon kareta sareuris ya nyaho pan sia mah tuh Masya Allah eta negara Islam ya Allah langsung tekebal dikudeta jadilah negara Nasrani deh hiji-hijina negara Eropa di zaman sahabat Eropa Spanyol mah deket mun urang ti dieu ka Timur Tengah langsung ka Maroko ti Maroko teh Maghribi teh eta teh negarana Abu Hasan Asyadzili ti dinya ka Spanyol henteu kudu naik kapal udara naik tongkang ge bisa naik perahu ge deukeut kadinya hanya setengah jam lamun naik kapal hanya setengah jam lamun naik tongkang mungkin 1 jam ti Maroko ka Spanyol deukeut tapi Maroko mayoritas 100% Islam negara Islam bahasana bahasa Arab kadinya setengah jam ka Spanyol kulit berbeda agama geus berbeda mata karita didatangkeun ke Islam kaditu melalui Maroko ti Maroko nah nyebrang kadinya ke Spanyol deukeut ya Allah ya Rabbi perjuangan sahabat anu luar biasa kandas kuari geus jadi negara Nasrani deui datanglah di zaman tabiin ke Indonesia zaman tabiin kolot Islam di Indonesia nu mantak hese deuk dirobahna teh kolot di zaman tabiin ya teh sejarah asup agama Islam ke Indonesia deuleu coba ge kurang di kerajaan Demak nu di luar tah di dinya aya makam anu panjang teh deuleu di dinya tingali geura di Surabaya baca kurang sejarah lain lalagaan asupna Islam ke Indonesia di zaman tabiin terus kabelah dieuna disebarkeun can begitu lu nyebar 100 tahun ti harita pohara Indonesia zaman tabiin ka asbat tabiin didinya lenyap deui ku budak didinya ku Hindu terus eleh deui bangkit kembali Raden Patah setelah datang ti Aceh asli nama eta teh ti India ti ditu datanglah ke Aceh India mah deket India ke Pakistan Urdu teh eta tinggal kadinya tah Yordan kadieu Arab deket nah mantak diperjuangkeun Islam anu pohara jasa di Indonesia nah datanglah kuari ka Cirebon berjuang terus jadi itu nanti ampel Sunan Rohmat anu ngamimitian terus berjuang Islam jaya saat eta lain di Indonesia besar dunia 500 tahun silam di dunia Indonesia mendominasi politik Islam perekonomian Islam perbudayaan Islam Banten teh jadi negara Islam belah dieu pisan residen Islam dipimpin ku Ki Ahmad Khotib eta mah belah dieu ieu mah keur zaman tah Maulana Hasanuddin ieu Islam aya anu tersisa di Banten teh diantepkeun bae Baduy ieu mah nu daretan ka dieu mungkin turunan Baduy meureunna kumaha teu perjuangan lain lalagaan Masya Allah tinggal mempertahankan urang terus timbullah pondok pesantren ngetren pondok pesantren teh lain lalagaan gedean pondok pesantren dibandingkeun jeung sakola saat eta pengaruhna luar biasa sabab memperjuangkan kemerdekaan melalui pondok pesantren iya terus diperjuangkan datanglah kakiwan geus eueuh menge memperjuangkan agama saat ieu mah Saddam Hussein berbagai isu kieu kitu nu jelas memperjuangkan bendera Islam Muammar Gaddafi berbagai isu di urang mah tinggal isu doang sebab urang mah nyahona melalui media baca koran ieu kieu sedengkeun kapan geus disunat berita nu datang ka urang sebab ieuna geus dijual zaman Megawati bogana batur kuat satelit dan geus lain nu urang deui tinggal urang mah tarima ayana berita sakitu tanyakeun berita asli ra ka ditu kos kumaha sih beritana Irak kos kumaha sih beritana kitu Mesir kos kumaha sih beritana Suriah
sarua di ditu ge kacau balau kos kitu bae kaayaanana teu jelas. Islam keur ditejelaskeun ku ari memperjuangkeun berbagai negara teh. Ieu Kangjeng Nabi nu tadi teh wajahata fillah Gusti Rasul teh terus perang ngaluhurkeun agama Allah haqqa jihadi. Lain Kangjeng Rasul bae diteruskeun ku al ulama warasatul anbiya. Kamari kemerdekaan diurang. Ulama hudang. Kuari berbagai negara ngan encan aya persatuan doang. Kuari mulai keur disatu-satukeun melalui organisasi. Melalui organisasi kuari keur leuleumpangan ieu teh organisasi teh mana nu mampu teh. NU nu dianggap terbesar di dunia NU teh mampu henteu manehanana coba membawa atas nama Islam. Gus Dur lah geus teu isin-isin make atas nama NU ngomongnya nama terus teh ulama salap teu isin-isin nya nama atas nama santri dibawa ngomong di Inggris di Belanda nyana ngomong atas nama santri teu isinin tapi nu kuari isin ngomong-ngomong santri teh isin anu terkenal budugna doang santri budug ka dieu sia deuleu tah barang di dieu bener budug. Bari apa aya perjuangan Muhammadiyah dalam rangka memperjuangkan agama di dunia? Kajian tingnya ngomong aya-aya ge gerada gedean NU untuk kelas internasional merada main seetik cuman saeutik karena pimpinanna elehan jeung sieunan ya henteu terus. Kuari Islam kurut kos kitu tah Islam jenggot eta teh mendunia. Ieu keur carita kelas dunia bener jeung salahna tergantung ente. Dan kelas dunia tuh nu memperjuangkan di Belanda, di Inggris, nu memperjuangkan di Amerika sampai timbul aya musola aya Islam huruf hanya nyaritakeun fadilah ketika diusirnya nama indit engke ngomong deui ke diusir indit deui militan tapi ternyata hasilnya melalui Pakistan di awal terus mendunia kuari timbul deui HTI Hizbut Tahrir kajian teuing teu pati diterima di Indonesia tetapi manehna berjuang anu kuari memperjuangkan Mesir teh kapan HTI Ikhwanul Muslimin ka urang isuna jore sabodo tah mah hanya keur carita memperjuangkan Islam ieu mah anu kuari keur bergerak di Suriah anu kuari keur bergerak di Yaman terus aya ketuana teh secara internasional nu bakal engke lain bakal sering datang ke Indonesia. Nah iya organisasi mana yuk kuari nu keur memperjuangkeunana wah lain lalagan lamun urang cicing bae deuk kumaha ngandalkeun organisasi nu aya yeuh NU mah atut naik milu ka atut WH naik milu ka WH kamari Arif naik dibeli kabeh ku Arif patut ku urang diangkat jempol NU seperti gitu aing teh termasuk jelema anu NUis naon tah salah tante ngomong tah tetapi keayaan tubuh NU na kos itu deh kumaha tuh ketika Pilgub Banten pecah menjadi 3 Ansor ka dieu Surina ka dieu Tanfidna ka dieu ieu kumaha NU lalakona aing teh pan termasuk pecinta NU nu kamari zaman Gus Dur teh geus dibisiki bantulah NU ya Kiai mari kita sama-sama yang penting Kiai mah hadir sajalah tiap bulan ndek siap keberadaanna seperti kieu ketika pilkada Tangerang NU pecah belah nu dibeli ku ieu jadi napasna geus lain napas sosial keagamaan napasna Rp dolar real dan lain sebagainya kapan memperjuangkan agama seperti batur di luar negeri ditutup-tutupan ke jam memangnya nama berita atuh emang berjuang deh kumaha tuh sampaikan kanu kamari teh ngahina ka Kangjeng Nabi atas perjuangan organisasi hidayah ti Gusti Allah masuk Irak di dinya nyana aya di jero hate Islam tu adalah benar ngomong jeung salah satu ulama di Irak langsung manehanana masih keneh ragu menerima timbul aya organisasi Islam nu asup ka dirina ngobrol masuk Islam kamari ka Mekah nu kuarinya nah yang di Madinah lagi 30 poin. Saya menyesal atas penghinaan saya terhadap Kangjeng Nabi. Adina Panglima Inggris masuk Islam. Di Amerika kuari loba jasa nu asup Islam. Mun kamari nu ka Mekah
neuleuh bendera USA di diuna gede jasa nu sa'i nu tawaf make USA. Masya Allah Amerika ulah ge rada aya sedih saeutik aya bunga rada sedih lantaran atas nama Amerika loba jasa nu tawaf jeung nu sa'i. Begitu di obrolan, iya hasil perang Irak. Satu sisi Irak eleh kadeuleu ku mata kasat. Secara politis tetap menang sebab Amerika encan bisa mencaplok hasil daripada peperangan anu kamari. Jangan encan diserahkeun. Cak urang Irak daripada diserahkeun ke Amerika maning dibom susah kabehan. Ieu deuk dibom deui bae instalasina. Kuari berita ka urang makan eueuh. Orang Irak seperti kos gitu. Nah iyalah cerita perjuangan diteruskan jahad billah. Sanajan orang Saudi Arabia kenapa sih mesti perang? Nabi itu menyebarkan agama dengan rahmatan lil alamin. Harus dengan lulu. Bukina Saudi Arabia perjuangan anak kos gitu malah nyana naga tiga sele de kumaha. Tidak mengakui keistimewaan mazhab, tidak mengakui keistimewaan ulama anu memperjuangkan agama, nyana ngan sakadar sieun sebab di bawah naungan Amerika kuari kos kitu. Urang teh neuleuh Baitullah, urang teh neuleuh Kangjeng Nabi di Madinah. Apa bisa jadi tolak ukur untuk agamana? Jan henteu. Aya Kangjeng Nabi bae di Madinah, aya Baitullah bae di Mekah. Urang teh teu menghargai jeung teu menghormati ka agamana tetapi menghormati teh ka Baitullah jeung Kangjeng Nabina sebab geus teu bisa dituturkeun. Urang Maroko ngobrol, Saudi Arabia muskilah. Ngobrol jeung Turki Saudi Arabia muskilah. Maafi mazhab. Urang ngobrol deui jeung urang Sudan. Nyana di batin dawa gregeteun ka Saudi Arabia mun cacak-cacak Baitullah meureun balik deui ka jahiliyah. Urang bagi geus teu jadi barometer ke Mekah teh ya. Neuleuh Baitullah na bae dia neuleuh agama nama anti madhab. Hese dituturkeunana, ieu keur carita nagarana. Nyana nyeungsirikeun kamu nu berjuang, puguh nyana nu nyeungsirikeun ketiga sele. Berarti di dieu encan aya kebersatuan, kebersamaan. Masih keneh pasalia, Arab. Ya, negara teh Irak, Iran, Mesir, ya otomatis. Urang mayoritas Islam tetapi tetap ngiblatna ke Amerika. Iyalah Indonesia. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah. Allah ngumpulkan seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab. Kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna. Sempurna atau tidak sesuai apa henteu. Bahkan lain baik para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah, para aulia Allah, para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya. Digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia, nyampeikeunana saat mana jeung kumaha. Rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat tapi nu berstatus ustad kiai. Iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus para nabi. Maka ditanya engke kiai, diberi ilmu sia ku aing, andai kata sia ku aing teu diberi ilmu bodoh sia. Lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia, dijuluki sia sebagai warasatul anbiya. Diomong ku jelema mama, dibejakeun dina disebut ku jelema sia teh abuya. Ku batur di kiai-kiai sia teh, di ustad-ustad, sampai di mana sia nyampikeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia. Ngeri orang meningat kadinya, Gusti Allah nu agung. Bakal ditanya ke orang teh. Bagaimana ilmu sia? Abdi pake ngebagahan ngaji. Berapa tahun? Oh, aya catatanna di malaikat. Ngomong sia. Ayo. Asana mah abi ai dakwah teh meureun ai 30 tahun mah aya. Ka mana bae? Keliling.
mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang Karangkas ka gunung kudu itu terus bae sia daek tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban bener sia kituna nyaho lah niat sia kumaha niat ununya oye niat mah jawab dia doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa gitu urang kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing ka izinan asana aing ka izinan ya aing ka izinan ya ajun mantak embung ge tadi ondang teh si isin aing ge aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya naon deui coba sia agaan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui hendak kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh iya sia ngahayu-hayu negara ban nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi nek api-api teh nyawa bae tolol sia tah iya urang lamun di sidang kos kitu siang mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikeun rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae an abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ajo atuh abdi peduli ajo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi abdi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui janggina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na dirinya kene kecerekanan Golkar Masya Allah orang teh bakal kos gitu izin biasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ge urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke tah mantap gahajuna masararieun inggis jasa iya efek terus efek ka para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik makin sieun ka Allah di akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu keun bae ai kudu nama beuki nyana jadi kiai beuki sieun ka Allah sieun si salah rempan terus ijtihad terus bal eureun macaan kitab bae kiai mah kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun maunggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab isi sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur jelema waduh bugil ieu masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna
ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun ani budullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah cek abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh rabbi wa rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi mah geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaikam wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan mangakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mantek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas Isa dipanggil sote supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan deye ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya na lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak ada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener Isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener nu disumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek yang mantep wow geus senyum-senyumnya na urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener
bahwa anjeun nyampaikan tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun. Alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma surak tapi bener ge bener bohong na langsung tararungkul bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balaleuneur mah lain anjeun bae umat-umat anjeun nu balaleuneur nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul para nabi para wali bakal diberena ieu adalah manfaatna bakal dibere surga. Lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar. Handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing kololok sing kolocor caina engke di akhirat teu kudu make wafin teu kudu make paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang cai lalempangan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil engke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar di handapeunana di luhureunana di mana bae buat indah suasana. Angin-angin limbah di ditu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu sugan angin teu sejuk teh aya pokona sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh osok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah ai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kunaon cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna laukna leuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar dek nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang soteh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acar neuleuh ka gigir aya sakupi belah dia aya apansa letik-letik ge lah masalah ayo urang teh naon di sisi imah diri ayakeun taman-taman dan lain sebagainya Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh Kak woi luar biasa ceuk teu kurang gula Kak cak pemajikanna edan teh naon salah ge aing jate digulaan ku aing tapi suasana ngeunah tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom aduh kehujanan kayu mau bisa masak neuleuh kapang beasan beasa weuh isuk-isuk udang teu mandi cileu sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya Kak sedang eta gulana pahit kopi meureun ieu mah jak kopi Kak kapal api ieu Kak
kapal perang kapal api. Geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ye ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae pasti bukan nu anyar ye kajen kumaha ge. Eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang. Eueuh beban, eueuh masalah, Masya Allah ngeunahna luar biasa. Kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat. Bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu Akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah. Tah hirup teh urang teh sederhana kos gitu tah. Sederhana tah. Ngaranna nikmat jasa Masya Allah. Komo aing ningkat ditimbangna pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50-50%. Kau lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik kuari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat hate urang waduh tah geus lain deui naik deui 70% Masya Allah beuki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeuleuna ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagai nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nganikmati nu aya ge jasana moal bae geus sasyukuran ka Gusti Allah cenah aya teh wah imah cenah ieu dagang ti jurug sisuk-suk ge kieu bae ja ieu titah kusaha ngomongna ge geus lain deui atuh geus eureunna maning ibadah bae kieu yeh ibadah itu teh dahar mah sajagena atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajagena lah akur emang ngobrol jeung sia itu sabodo sajagena teh tinggalkeun tah geus tenang sorangan ribet malah maya jelema teu ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha paling deuk ka Allah bae nu aya ku aing deuk disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren eta mah geus mantep jasa masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak pamajikan harta loba aju kula geus kolot muriangan wis de kawin deui mah masalah nah ini yang aku tunggu asana neangan sabanten moal aya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus teu bisa diheesan gering tetep bae salaki teh diparak milu gering aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkarak we kalah ulah nyandungnya puguh geus 5 bulan teh sare jeung pamajikan da kumaha coba aju kabehan ngaromong ulah nyandung kayaknya ada beki gering atuh beki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta teh dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nyanang ke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naon nya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetap jada kajian teh gua tengah denge
direkam aya teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cek salah kene ireukeun ngadengekeun salakina dibandingkeun HP-na besi disetel tanyakeun ku saya HP ka mana ku budak beureum haju dibanting teu beueuh ku nyana eta kumbung-bungna ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ya na poe ieu teh poe kiamat yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh poean anu bahaya benerna nu bohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa ku aing atuh geus teu bisa daya teu bisa ustaz bupaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrak neraka naon eta ngagebrak aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit eta letik tah mantak nu letik-letik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebroh luar biasa tamang geus pohara aja ngagembrah ngaranna neraka geus ngagembrah hurung nu luar biasa di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan aya kala dibuat tina seuneu lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu galak aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae pemandangan anu luar biasa sieuna ya cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud kadieu gegeraan wahai ahli duha kadieu gegeraan wahai ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu kadieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh kadieu ya kan geus indah jasa lulu ka ditu mencrong pemandangan nu indah lulu ka kenca seudeu ngagebrah berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya leuleuk ka belah ditu luar biasa indahna urang di dieu di tengah-tengah nah nu bener-benerna surga nu bener bohongna neraka teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surga teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan satahun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada saneng-neng di surga Masya Allah di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah
temamrihker sehat temamrihker gering lah jamal kebal aing mandek ibadah baik ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kuku mage hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae. Komo Gus Dur manyasakeun jasa paeh keneh. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing maraja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja bar teh mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya nak yayana naon malapor ke RT raja terkecil RT masyarakat lagi ngan ge 2,5 naik lurah raja aya waktuna kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teu pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris sabaraha sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tamah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung kamana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamrih urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas aing mah nurut jasa ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salegi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing tah dibikeunan ku aing aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan Doh, kira-kira embe mun aya buntutan, amun aya buntutan bagus teh jore, salat sia mah leuwih jore tibatan embe. Nu ieu mah nu saurang ngobrol, sia unaonan, buntut mah ngahuluan. Ngarobrol tah nu teh harusu teh. Nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus, salat urang zuhur 4 rakaat mulus, jadilah binatang embe misalna mulus. Lamun rakaat kahiji husu, rakaat kadua henteu eueuh huluan. Rakaat katilu teu husu eueuh buntutan. Rakaat kaopat teh husu eueuh sukuan. Naonan doang atuh. Wallahu a'lam kos kitu bae tah geus pokona. Azana mah rombongan uhuluan kabeh ieu. Nyala ngarobrol ke di akhirat. Aizal aing buntutan, aing uhuluan. Sia, nu aing sukuan bugu. Geus ngarobrol bae kitu. Aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu teh.
hari itu ngarobrol kabeta disesuaikan jeung husu jeung henteu isin urang ya salat urang gitu-gitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan waya di dieu sanajan teu husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin di sorga orang menikmati lain setahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang nyampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampekeun kiai nyampekeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan sugina tuh daek mere ceking nanya kan sugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu gadenge api lain bae tah engke mah lain kitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajaria ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran iyalah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh orang lain pangeran Gusti abdi percaya mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleu neraka nyana deuk di kana nerakakeun ka kana percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan. La yanfa'u. Eueuh mangpaat sama sekali. Wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ja teu ngajurus ka hujan tah mah. Tapi saya nawawi sok eta makena tuh orang nuturkeun nyana aja guru urang baca 11 kali ulah napas eta teh amun bisa hujan eureun mun teu bisa paeh nyana